Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh nya sakian tapi abah yang ke Mekah. Atuh abah teh akan boga naon sawab. Sawab geus beak baheulakeun pake ka Karawang ku abah. Sadar cenah ge. Sadar. Anak ge di Subang aya keneh sakian teh. Lok diurusan lah, tapi abah yang ke Mekah. Aja abah naon tuh boga duit, abah boga imah-imahna doang ieu. Sia sing salah labarnya. Ngasehatan anak lah tolol teh coba. Sia sing salah labar abah boga imah doang tapi abah yang ke Mekah. Geus lah kieu bae jual bae, hirup sia mah pasrahkeun bae ka Allah. Beuh. Dek teh mah abah jadi wali teh mah. Di urang kos gitu di Indonesia mah. Pokoknya mulai tanding di Indonesia mah kos gitulah. Jadi anak-anak hebat tuh hayang-hayang amat maka tetenan naon. Ajong geus sia kumaha. Lah geus pokona ulah mikiran kula mangara keneh tah kitu abah senang. Geus jual ke Mekah. Teu mikiran balik di Mekah dek ka mana nya nah. Berarti kan eta iman gede sanajan menyalahi aturan ngan ieu mah eta iman bapak. Haju nu geus ge hayang deui bae. Geus abah pan geus umroh ieu abah hayang umroh deui atuh hayang apa ya hayang ya ieu boga duit aya teu usahakeun ku sia. Ye bah usaha kula mah pan eueuh deui ngan usahana ngan pakong doang eueuh masalah. Di urang kos kitu tah. Kumatak teu kira-kira lantaran orang Indonesia bring-bringan ke Mekah, ke Arab, kunjungan orang Arab ke Indonesia, aduh ribuan jelema. Masa kunjungan ke negaraan 1.500? Itu di mana tempatnya negara? Atuh di istana paling mahir ge keur kula jadi presiden sabaraha urang. Itu kuari 1.500 di mana tempat negara. Waduh, kapal mawa sorangan. Kaki tetangga-tanggana mawati Mekah di itu di Arab. Ayo kumanyana bae. Geus, cek ada kunjunganana geus dijelaskeun nu lain-lain mah teu kudu disebutkeun terakhir ka Bali. Hayang nyaho ka Bali nya na. Laut pada ditu mah aya laut Jidah. Teu masalah, geus. Ayo ka Bali, ka Karangbolong, ayo terus. Can aya sepanjang sejarah Indonesia, sepanjang sejarah encan aya kunjungan ke negaraan 1.500 can aya. Pak Karno ge mun hirup hideug cenah. Wah, banyak bener itu cenah. Berarti mun saurang ngadahar kotok sapoe tah kudu 1.500 kotok. Makanya urang Arab pan ngadahar hayamna lain hiji cenah mah. Urang Arab emang kumaha daharna? Beuh, emeh hiji kosarangan. Dah, ya Arab datang ke urang. Urusan-urusan kunjungan kenegaraan nu rek dibicarakeun haja presiden nu nyaho. Kudu dawakan atuh baheula nyaho bari ge nyaho nyarangan aya nu teu nyahona urang. Mangga ngandakeun sadaya-daya kayana. Teh ieu Arab. Urang kudu cinta bae ka Arab. Kudu sebab Kangjeng Nabi ana minal Arab. Kuring ti urang Arab. Mantap kula mah asal neuleuh awal urang Arab. Aing dititah ku Kangjeng cinta aing. Masyaallah. Ai urang Arab mah datang ka Indonesia geus bariasa komo tamah turunan kerajaan. Naik pesawat geus biasa di urang ge bupati, gubernur, menteri-menteri geus bariasa, naik pesawat teh geus bariasa. Nu tilok mah kiai. Di Indonesia kiai mah tilok naik pesawat. Ditah naik pesawat ke bungsieun mendingan naik sado cek cenah. Aman. Pernah terjadi kan kiai naik pesawat ke Mekah geus ngageter-geter cenah. Pas diinstruksikeun para jamaah supaya pakai sabuk pengaman. Kabeh tak dibere cara heula kan ku pramugari teh. Kiai mah teu. Kedaek make perahu pengaman kana. Kieu terus
lantaran dicek ku pramugara. Kiai, itu pakai sabuk pengamannya. Tidak. Dibasih ku saurang na teh nu digireun pakai sabuk. Moal dia aing-aing. Wah, iya, pasti orang gitu kan jadi hukuman. Dia aing-aing tuh masing-masing bae sih. Jadi itu sabuk pengaman harus segera dipakai sesuai dengan cara yang telah tadi dicek deh. Aya deui pramugara kata. Pak, sabuk pengamannya pakai. Moal. Ih, Pak, ini mah aturan. Enggak. Aing mau moal make. Cek saurang ieu mah aturan kapal. Tok, cek teh aing geus leuwih aman. Lain gitu, ieu mah sabuk pengaman. Ji, atuh aing di imah geus pake sabuk pengaman. Yeay, aing sok nyeunan sabuk pengaman. Begitu dipaksa bae tetap moal. Saya udah pakai cek teh dikaluarkeun ini orangana nu aya tulisanana teh don kana. Lapak ini lebih aman dari itu cek teh. Urang kulon mah tolol. Segala make apa? Urang jadi kiai orang lembur teh kos gitu tuh jauh aturan. Atuh lain deui wapak atuh. Sabuk pengaman ba aturan kapal henteu nya mah. Geus aing mah aing dia mah dia cekeun teh. Aing leuwih aman nang nyeunan aing aing ngajualan cekeun. Ieu geus mantek depak ka aing jual. Urang kulon mah tolol. Tapi kulantaran urang lunak hate urang, kemudian urang mengikuti terus pembacaan ayat suci Al-Quran ayat demi ayat. Wani ninggalkeun imah padahal gedong sigrong, wani ninggalkeun warung. Komo warung nang selaku-laku memang ditinggalkeun bae. Wani ninggalkeun lembur ngaji kenai ngaji. Di imah ngawuduk di dia ngawuduk deh. Guys, ditanya ku babaturanana, siapa wau ka kieu henteu aing mah teu wau ngaji we teu wau. Geus wau juga tukang uduk aing wau. Leuwih akrab jeung tukang uduk dibandingkeun jeung kiai. Oh masalah. Masalah. Urang ku sebab terus mengikuti datanglah urang ka ayat perang di mana perang ieu nu geus teu asing di perang Badar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ahlil badri. Loh. Iya. Ketika Kangjeng diinstruksikan menghadang ternyata rombongan kafilah nu dipimpin ku Abu Sufyan memberikan informasi ke Mekah melalui mata-mata. Maka Abu Jahal dan rekan-rekan mempersiapkan untuk menyelamatkan kafilah nu dihadang ku rombongan Muhammad. Melebihi kapasitas mun rombongan Muhammad cuma sekedar 313, Abu Jahal rombongan ada 1000 dengan perlengkapan perang, alat-alat anu mutakhir saat eta. Jadi lain irdeui zafir ialah rombongan persenjataan pasukan disebutnya. Pimpinan Abu Jahal. Ketika Kangjeng Nabi rombongan ngadang nyana geus biluk melalui jalan pantai. Selamatlah Abu Sufyan ke Mekah. Ternyata Abu Jahal melangsungkan cita-citana untuk menghabiskan rombongan Muhammad beserta Muhammad. Dibawalah wanita-wanita, dibawalah arak-arak. Maka sebelum terjadi peperangan Abu Jahal betapa sogol na ngomong.
Abu Jahal minuman terus. Kemudian Abu Jahal teh nari-nari serta wanita-wanita penari, hiburannya dirinya untuk menghancurkan rombongan Muhammad. Abu Jahal ngomong nutik kira-kira. Tidak ada lagi pasukan-pasukan perang di dunia kecuali rombongan kita yang paling bahasa dage wallah la aulana. Demi Allah, urang paling utama di dunia. Pansorna. Ayo urang buah barengan. Sikat rombongan Muhammad. Ngomong nangis sogol jasa geus pohara jasa Abu Jahal. Sementara Kangjeng Nabi begitu melihat rombongan Abu Jahal, pasukan anu dilengkapi ku alat-alat perang mutakhir saat eta, anu berkuda, anu beronta, di samping anu geus terlatih jeung terdidik dalam medan laga. Ras Kangjeng ningali ka rombongan sahabat anu lobana hanya 313. Sementara teu pernah dididik perang, hanya biasa-biasa. Perlengkapan perang ge sangat sederhana sebab dimaksudna ge lain perang hanya untuk menjaga kopilah pedagangan. Kangjeng ningali ka rombongan Abu Jahal sakitu dahsyat kekuatanana. Ras deui ningali ka rombongan sahabat anu sakitu laifna jeung dhaif. Bulak-balik Kangjeng Nabi ningali diperhatikeun ku Sidina Abu Bakar, Sidina Umar. Langsung Kangjeng Nabi katinggalina siga nu sedih. Deuk teu sedih kumaha secara manusiawi di ditu rombongan 1000 nu geus terlatih perangna, pedangna geus lain main-main, panahna anu geus lain sembarangan. Kudana ge kitu kena tameng dan lain sebagainya. Kan nyaho Kangjeng Nabi urang Mekah kedahsyatan jeung kekuatan pasukan-pasukan perang nu aya di Mekah teh Kangjeng kan apa. Sementara nu aya di Madinah nu milu lain rombongan-rombongan jangpi perang. Kangjeng Nabi sedih. Langsung sahabat ge minta pertolongan ka Gusti Allah. Di samping minta pertolongan para sahabat, Kangjeng ngadoa. Sahabat ngadoana beda. Sahabat ngadoana, ya Rabbi unsurna ala aduwika ya ghiyathal mustaghithin aghithna. Rombongan sahabat, ya Rabbi he pangeran abdi, unsurna ala aduwika, muga Gusti nulungan ka kami sadayana jang ngelehkeun musuh-musuh Gusti. Ya ghiyathal mustaghithin, nusok nulungan agisna Gusti muga nulungan ka abdi. Sahabat ngadoa eta. Begitu Kangjeng Nabi ningali minta pertolongan para sahabat, Kangjeng Nabi ningali ka musyrikin betapa kuat jeung lobana. Kangjeng ningali deui ka para sahabat anu kuantitasna hanya 313. Langsung Kangjeng menghadap kiblat. Ngadoa ka Gusti Allah. Ngaluhurkeun leungeunna ngadoa. Madda yadai. Datang ka katingali puputih kelek Kangjeng Nabi. Kuluhur-luhurna ngangkat leungeun Kangjeng Nabi ngadoa ka Gusti Allah bari menghadap kiblat. Masya Allah. Sidina Abu Bakar belah katu, Sidina Umar belah kenca. Diperhatikan sangat luar biasa. Kangjeng Nabi ngadua, Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma atini ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhihi al-asabah min ahli al-Islam la tubad fil ardi. Eta doa pohara jasa. Pihartieunana ya Allah anjis li Gusti muga nyalametkeun ka abdi. Ngaluluskeun Gusti ka abdi ma wa'adtani kana naon nu geus dijanjikeun ku Gusti.
Allahumma hai Allah atini muga Gusti mereka abdi mawatani kana naon nu geus dijanjikeun ku Gusti ka abdi. Allahumma hai Allah intuhlik hadhil asabah lamun Gusti ngelehkeun kana ieu rombongan abdi sahabat 313 min ahli Islam ti ahli Islam la tu'badil ardi Gusti moal diibadahan sepanjang masa. Bebeakan Kangjeng doa. Masyaallah bar. Ya Allah. Pamazala yatifu bi rabbih madan ya da teureun-eureun Kangjeng Nabi ngadoa eta bari ngangkatkeun dua tidinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang. Nu mantak datang lantaran sorban Kangjeng Nabi raga. Make solendang Kangjeng Nabi teu karasa ku husu-husuna ngadua ka Gusti Allah. Ngotot ieu nu bahasa pake kadenge ku para sahabat urang sehingga nyaho andaikan ayeuna eleh ahli Islam selesai Gusti moal aya nu ibadah ka Gusti. Raga. Irtida solendang Kangjeng Nabi raga. Sanggeusna raga tidinya ku Sayyidina Abu Bakar dipulung. Sanggeusna dipulung dikapundakeun Kangjeng Nabi deui. Cek Sayyidina Abu Bakar ya Nabiyallah kafaka munasyadatuka rabbak fa innahu sayanjizu laka ma wa'adak. Nabi Allah cukup ka Tuhan. Unjukan ka Gusti tos cukup ulah ditambah deui. Kami teuasa ngadenge unjukan Tuhan ka Gusti Allah. Jelas yakin Allah bakal ngaluluskeun naon nu dijanjikeun ka Tuhan. Turunlah ayat ieu. Ilah sabab nuzul, sabab turun ayat ieu. Turun ayat ieu. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. Turun ayat. Kangjeng Nabi langsung nurunkeun dua pandanganana tungkul. Sahabat hanya sekedar dilarang 313. Ngabayangkeun Kangjeng Nabi. Kedahsyatan, kekuatan, kemutakhiran musuh. Didinya Kangjeng Nabi tunggu. Sanggeusna tunggu. Reup Kangjeng dibere tunduh datang ka sare. Masya Allah. Ternyata hikmah tina sare teh lain sasare-sarena. Kangjeng langsung ditinggalikeun ku Gusti Allah. Turun malaikat Jibril naik kuda. Make jubah. Make sorban diudeng-udengkeun, sorban hejo. Ditutupan pangambung jeung sungut. Kuda putih di langit turun. Malaikat Jibril ditukangeunana aya 1000 tentara malaikat. Sarua pada make udeng-udeng sorban kuda putih. Set. Begitu dia datang ke Kangjeng Hudang. Begitu Kangjeng Hudang cek Kangjeng ya Abu Bakrin ataka nasrullah. Datang ka urang pitulung Allah Subhanahu wa taala. Ataka nasrullah hada Jibril akhidun bi'anani farasi. Yafkuruhu ala sanayahu naqa. Turun Jibril. Barinya kelan les kuda. Make udang-udang. Dibengketkan udang-udang hejo. Make jubah. Di belakang malaikat Jibril 1000 malaikat. Kangjeng senyum-senyum. Masya Allah. Pitulung Allah seperti itu. Kakarak tegar Kangjeng Nabi.
dibejakeun ka para sahabat ulah sieun peperangan anu henteu seimbang. Insyaallah Allah bakal ngamenangkeun urang. Jeung musuh-musuh Allah terakhir ialah anu sangat biadab ngalawan nyaci maki merangan Islam saat ieu tubang cek Kanjeng Nabi. Wah, gairah sahabat wara. Hudang gairah sahabat. Aranjeun moal bakal kacolek ku musuh saeutik-eutik acan. Lantaran aya bantuan malaikat Jibril geus turun beserta 1000 di belakang. Waktu senyum kabeh sahabat urang ge lamun perang kos kitu mah atuh boh cak aja pene aing jarap. Waduh tuh, pan aing calaya kos kituan mah sia bae. Sia bae aing mah ayo sia bae. Kumbung paeh jasa meureun. Jeung bakal moal paeh rarasaannyana. Bae tapi geus bejan gitu. Sahabat mantap jasa. Masyaallah. Gitulah peperangan jeung para rasul. Gitulah peperangan jeung para nabi. Nu penting urang nuturkeun penuh keyakinan. Pasti dibantu kudu urang henteu nyaho. Hanya Allah jeung Rasul. Sakumaha Kangjeng Nabi Musa waktu perang. Begitu perang can selesai sedengkeun geus datang ka jam 5 bahkan setengah genep can salat asar. Kangjeng Nabi Musa kan ngadoa. Ya Allah ya Rabbi, mata poe sia tititakku Allah, puter aing ge perang di tititakku Allah, sadar sia mata poe. Eureun heula sakedeung aing can selesai perang. Pada doa lain lalagaan mah. Eureun heula mata poe diomong ku Kanjeng Nabi Musa ret, eureun padon poe ret. Das perang selesai menang, karak salat asar, karak mata poe. Panetal geus lain lalagaan teh mah poho eta perang datang ka ngeureunkeun panon poena naon. Pan urang mah ngeureunkeun tito bae ge hese. Atuh maksudna stop ulah hayu eta kos karana itu stop coba amankeun sesuai jeung hukum. Atuh datang ka kuari cara realisasi. Atuh nyanggakeun sadaya-daya janu Allah tah mah. Tapi berisi bajangan sakadar tugas ya Allah amar ma'ruf nahi munkar. Diterima, alhamdulillah terima. Kemanfaatan geus loba. Di luar eta kemanfaatan geus loba ke dibacakeun nanang ke. Rakyat Indonesia ge geus membaca lain lalagaan. Haju ka hareupna wallahu alam bakal kumaha hartina nasib-nasib jelema nu milu ka kafir wallahu alam. Ya urang mah teu nyanggakeun sadaya-daya ja urang mah ngebisana ngan sakara doa salamet. Atuh urang mah sakadar ya Allah kadoifan abdi kadoifan urang kabehan. Salametkeun abdi, salametkeun bangsa, salametkeun nagara Gusti. Geus eueuh deui iwal ti minta salamet jangan sakitu-kituna atuh ja urang mah perang boro-boro ditembak lapar bae paeh. Duh kumaha atuh ja puasa tilok daun tilok gadenge kipu doli puasa tilok daun tilok. Atuh ngariung berkatan memaran da kumaha perang. Cenah kieu sok sambarangan. Henteu sambarangan. Henteu, maksudna tipe kos kituna loba. Lainnya bae. Perang di mana perang kumaha lu? Iya tuh jai baheula mah nu perang teh dah. Nu perang baheula emang kumaha gitu, teu kadeuleun gagahna. Lamun turun ti buku lah aya ngaran kirapil teu kanyahoan gagahna kapan teu kanyahoan nya mah. Tapi kanyahoan gagahna emang kumaha gitu. Satu ketika kebonang adat, sanggeus kebonang adat, nyana marah, sanggeus marah eta kebo pelen gede dicakal we dibarakeun. Wah. Goblok sia mah, ngadat ka aing. Belanda kan neuleukkeun hanya. Ini bukan orang, ha. Teh mah lain Belanda, meureun RRC. Tuh. Campur-campur ta Belanda. Eta kan teu kajahoan gagahna tapi ketika derna ku ari mah pan geus kieu bae. Oh, ayo asal bisa ayo sia teh lah ayo der be aya ka mana ji pengen dikabur banyak pejuang kos kitu tuh balik banget teu kajahoan teu kadeuleu ka gagahna cukup eta ge teu maksud mun Belanda teu nyahoeun mah teu kanyahoan gagahna. Tapi kulantaran Belanda neuleuh eta kebopelen sabaraha kinta kan. Goblok sia marah bener, balak ke buah. Geus aing salamet ti sia ceuk teh babur sia kebo. Teu kagagahan teh bisa.
Urang mah pamajikan diangkat ke urang nu gering. Urang ngahaja ngangkat pamajikan, tuh pamajikanna meureun sakintal setengah deui ongkoh, sabeca sorangan atuh pantes. Tapi teu boga giro, boga giro mah pamajikan gede leutik diangkat bae kan ku urang. Ya kan sebab giro cinta urang gede. Cinta teh ngabogaan energi. Atuh cenah gede sakintal setengah ayo diangkat beres gitu. Menang 2 menit urang pae. Tah turunlah ayat ieu masyaallah karim. Itastaghisuna ingatlah anjeun Muhammad waktu naranjeun kabeh menta tulung rabbakum ka pangaran naranjeun kabeh ayatatulubuna minhu al-gausa tegas tamararenta maraneh kabeh ka pangeran marenta pitulung binasri alaihim hayang ditulungan ngelehkeun para prajurit pasukan perang anu begitu lengkap pimpinan Abu Jahal. Kumaha Gusti? Fastajabalakum Allah ngaijabah kanyahoan Allah ngaijabah kana pamenta para sahabat khususna Kangjeng Nabi. Kangjeng dibere tunduhan nu pohara sanggeus teh tunduh reuk sare di tengah-tengah sare dibere ngimpi. Eta malaikat Jibril turun impian Kangjeng ar-ru'yatus shadiqah. Ieu adalah tanda kenabian. Mantak wali-wali Allah ge diberi impian. Tanda kewalian. Diberi impian-impian geus bubuh Kangjeng Nabi mah. Nah, pastajaba lakum. Kumaha cek Gusti Allah? Anni mumiddukum. Saenyana kaula cek Gusti Allah eta nulungan ka aranjeun kabeh. Ulah gentar, ulah sieun. Kaula nurunkeun malaikat bi alfin minal malaikat. 1000 malaikat. Dipimpin pertama ku malaikat Jibril murdifina. Berturut-turut ikut langsung ditukangin malaikat Jibril yarkipu ba'duhum ba'dhan mengikuti nyusul satu sebagian dengan sebagian lain. Wa'adahum biha awalan Allah ngajanjikeun 1000 begitu Kangjeng Nabi siap perang eta kan memeh begitu der sumasarat salasata alaf nurunkeun deui 3000 malaikat. Ketika di tengah-tengah peperangan summa khamsah diturunkan dari 5.000 malaikat. Masya Allah karim kama fi Ali Imran sakumaha dina surat Ali Imran. Padahal mahatu musuh-musuh teh kudu dibantuan ku malaikat. Bahkan Kangjeng Nabi geus teh kudu turun ari endek dielehkeun ku Gusti Allah mah langsung basa pira Gusti Allah cukup ku hiji malaikat bae ge. Lantaran atuh kapan deuleu kaum Kangjeng Nabi Lut begitu dek dibalikeun eta jangjang Kangjeng Nabi malaikat Jibril ngan saukur ditoelkeun dong dek ku sorangan bae ngaguling atuh dek naon make bantuan-bantuan saja. Ketika Kangjeng Nabi Hud umat ngabuak kawara cukup cuman ditiup sakali dong dek angin pohara beserta seuneu. Jeung malaikat-malaikat tu diinstruksiin ke Gusti Allah tanpa make bantuan nu sejen cukup ku malaikat. Tetapi Allah endek ningalikeun kemahadahsyatan Gusti Allah. Sebab sakabeh nu aya di alam dunia ieu teh tentara Allah, angin tentara Allah, hujan tentara Allah, batu tentara Allah, pasir-pasir tentara Allah. Eta nu real kadeuleu ku mata urang, di luar nu kadeuleu ku mata urang aya malaikat-malaikat anu bener-bener diturunkan ku Gusti Allah ketika Allah menghendaki peperangan menang. Kudu hese. Ukur kurang kehebatan Belanda. Di mana urang boga tank baja tetapi Belanda geus ngabogaan tank baja. Di mana urang baheula boga senjata mutakhir tapi Belanda saat eta geus make stand, geus make brand, geus make baheula mah disebutna teh dereden.
Mantak kula mah keur leutik keneh meureun kabauan keneh bangsa Belanda baheula. Eta sok ngieun peletokan dereded. Eta teh teh nyaho urang dereded tek 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 make buah bernuk horenganan eta teh ya. Oh, nu drog mah leutik teuing kudu bernuk aing mah. Sia mah tina awi aing mah lain. Oh. Ji. Nah, di mana eta? Di mana dek dimenangkeun ku Gusti Allah hanya sebuah golok tarang hau. Hanya sebuah bambu runcing. Bambu runcing lain sa bambu beruncing-beruncing. Di Surabaya sabaraha kiai anu dicekal doang bambu runcing termasuk Kiai Hasyim Asy'ari. Bambu runcing nu mantak kuari Ansor teh ngabogaan sejarah. Sebab baheula bambu runcing dicekel ku Kiai Hasyim Asy'ari, dihijikeun didoaan. Asal geus didoaan ku Kiai Hasyim Asy'ari, ieu bambu runcing teh bambu runcing asal dibalangkeun bae. Lain ragak encan nanggih musuh, encan ojos, encan eureut. Jatuh urang perang kos itu mah daek. Daek di dieu Ki Hairun. Termasuk Ki Ahmad Hairun. Ya, di Banten, set, hijikeun, doaan, bambu runcing. Mantak terkenal Indonesia dengan bambu runcing. Atuh kuari urang nyieunnan bambu runcing hayang nyaho teh didoaan heula. Bisa nubles maneh sia. Oh, unggal kabupaten. Wow, bambu runcing dikieukeun ku pejuang Indonesia. Unggal kabupaten Jawa Timur bambu runcing, Jawa Tengah bambu runcing, Jawa Barat Banten bambu runcing. Aya macan ge di sisi da tetep aya bambu runcingan bae. Tah lain sa bambu runcingna. Nah, hijikeun heula doaan. Doana naon ge? Ja tegetkeun ku sia. Dengetkeun di majang nyieun urang di imah. Gas paling digelar kabeh geus pokona mah. Ieu na urang bambu runcing besi perang. Bener. Sa Allahumma hdini fiman hadait. Wa afini fiman afait. Patawan. Beres geus. Aja sih mah teu yakin, atuh mah jadi teu yakin mah. Tapi lamun yakin insyaallah. Beres, ngan ulah tahiyat ka dituna. Cek, atuh lain sa bambu runcingnya deuleu sejarah emang kumaha gitu. Nu mantak Banten teh ngabogaan sejarah. Lain lalagaan Banten mah, geus mah boga angin di Banten teh. Asal bisa ngondang anginna. Cai di Banten asal bisa ngondang caina. Ieu tang kemari ieu kan aya tamu ka imah anu geus teu turun-turun di gunung. Begitu dek balik mampir heula kan ka imah. Sanggeus mampir ditanya. Geus ditanya panjang lebar. Ieu geus instruksina naon? Laut geus aya di leungeun kula. Tinggal diinstruksikeun bae lamun aya instruksi, kisah instruksina. Ti seseorang ditarik laut banjir. Cek kula teh ieu kuari deuk ka Jakarta. Ieu beneran lain lalagan ulah cek kula. Ulah loba keneh kiai, loba keneh habaib. Gula we moal cek nya sebab ieu mah kumaha instruksi seseorang. Ai seseorang nasa teu ngabejakeun. Geus bepan tah mah rahasia kula teh mah urusanna. Aduh ke Haji Pene mah hanya mah siapa sih. Mere tilok pan ka aing. Lain alaga. Eta geus dileungeun nya na, tapi lamun cek nya instruksi siap. Eta kan di Banten mah asa aya kos kituan di Banten. Masyaallah, inggis. Tapi siga de loba keneh santri, pejabat ge loba keneh anu syahadat, anu salat. Hanya karena seseorang ulah waka. Nya mah lain masalah ulah waka. Lamun cek seseorang tarik. Kula minta alamatna dibere alamatna mah. Lamun dek menghubungi kula lain make HP lain. Anti HP teh pokos kitu. HP masalah mencet susu nu keluar. Mal beres bangsa jelema. Oh, nah ieu Banten. Kiai Jawa Timur, Kiai Jawa Tengah nyaho. Nyanana ge urang Jawa Timur, nyanana urang Jawa Timur. Titah tapana di Banten. Lain main-main, mantak cek yana ada instruksi insyaallah. Ini sakitu bae. Bari di Jakarta jelema. Paneta pohara jasa. Banten boga sejarah lain lalaga.
Mantak jelema anu nyelenehan lain asli kajahoan. Jelema nu lain wali lain asli kajahoan. Ngan teu meunang dibuka antep. Antep teh mah variasi atuh masalah teh. Atuh ngigel ge ngigel aya nu akur aya nu henteu jeung kendang. Atuh antepkeun bae ulah. Atuh aya nu kendangan ngigel bae pan atuh. Tah iyalah. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikah minal malaikati murdifin. Masya Allah geus datang pitulung nu mantak kuari jadi ngetren. Awal nama tien waya istighosah. Iya ayatna. Istighosah teh iya ayatna. Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Tastaghitsuna. Santri mangge sin litolab mantak wanian Imam Jalal tatdubuna minhul gaus. Padahal teu kudu make eta deui ge ngan kulantaran tugas Imam Jalal nafsiran atuh enggeus li sin istifali jama'anin tah tah diakulu ge geus beres baheula keur leutik mah talar alfiah talar tuh oh yakulu mah komo barang jadi kiai poho ai geus satu undangan terus ke pendopo pan atuh dahar di pendopo bener kan Bod aduh Yakulu poho, mulat poho, masya Allah, komo amil jurumiyah mah poho, alfiah geges poho deui. Eta lah gara-gara makanan pemerintah masuk ka beuteung. Asal aya kiai ngadahar duit pamarentah, wayab tulu kiai batal.